Sanggaryasti Mbak Angel Production fotografer kameramen tim majalah Tempo Jadi Tempo Alus Dina hamparan sajadah sujud basa di nula mokot kudosa nyangakeun sadaya daya dina amparan sajadah Rabbul Ijati taya deui palumpatan taya deui pamuntangan mung Allah pangeran abdi pangeran anu sajati taya deui palumpatan taya deui pamuntangan mu Allah pangeran abdi pangeran anu sajati saban-saban robah mangsa ilang bulan ujung daun Kapanungan kurang saerea sok sanajan urang ngalamun sapukur berkayang tema-tema garap hirup abdi kadar di pangeran gelis karasa jeung haranapan kasepuh cek sakali deui wilujeng supri kanggo Bapak Insinyur Haji Sabar dina amparan sajadah sujud basa diri kula mokot kudosa nyangakeun sadaya daya taya deui palumpatan taya deui pamuntangan Allah pangeran abdi pangeran anu sajati taya deui palumpatan taya deui pamuntangan mu Allah pangeran abdi pangeran anu sajati ya Allah ya Robbana maha kawasa nyiptakeun langit jeung bumi katut sagala resina ya Allah nu maha agung keempat abdinya lindung Gusti nu maha suci pangeran anu sajati masa abdi sanes ahli surga abdi teu kuat ku neraka rumasa abdi manjana nu sok resep pidamel
dosa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Pemuda, ampun Mas abdi sanes ahli surga, abdi teu kuat kusana neraka. Mas abdi mah jalma nu sok resep dana dosa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Ghafuran, ampunkan abdi. Ya Allah, ya Ghafuran,